Satuntung resep kana dunia, na ieu moal diangkat jadi wali. Ieu kebelah dieuna. Makin cinta kana dunia, makin jauh jeung Gusti Allah. Cinta jasa kana dunia, jauh jasa jeung Gusti Allah. Datang ke resep jasa, teu nyaho nu halal nu haram. Ya, ieu bagus, jauh lagi. Datang kaku gara-gara cinta dunia pangeranana ge nu asli Allah menciptakeun langit bumi kateuteun nu hirupan nyana anu nyaetkeun nyana endahan teu disembah nyembah ka patung nyembah ka batu naudzubillah min zalik lahum syarabun min hamimin wa azabun alim bima kanu sebab kufur di alam dunia nah siksa gitu. Mantap urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayu, urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganana. Nu sok daek ngaji mah rada deres, tapi nu jauh ti pengajian. Usum Natalan milu kuari Natalan. Usum tahun baruan milu tahun baruan. Lamun ngan sakadar lu Natalan jeung tahun baruan dan Kristen doang moal macet jalan. Nu ngabacetkeun jalan, anak-anak Ki Haji. Termasuk Ki Haji. Tanya lagi milu tahun baruan. Milu kitu Natalan, Masya Allah. Padahal mun urang nyaritakeun Natalan, eta teh ngan sakadar. Itu penyelewengan sama ngejeburuskeun urang. Di ditu Natal di mana sama ayana di zaman Paus sama. Perintah si Kangjeng Nabi Isa teu aya Natalan teh mengenang kelahiran Isa dititah. Jeung teu aya tabati ditu Natalan kudu dikitu-kitu andai kata mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa, pasti tahlilan, pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli. Jangan geus Injil nu asli mah kuari mah. Eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana Natalan milu rame, nyana tahun baruan urang milu macet Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang moal macet. Berarti budayanya na ieu geus merambah ka urang. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah ieu lah kudu dipikirkeun ku urang. Nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula ieu anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe, nu leungit anakna nu saminggu. Anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat. Nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang. Sekitar Balaraja, sekitar Cigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, Kemeta, kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ya. Nungis lalengit pamajikan anak. Beneran lain lalagaan. Ndek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus dibokingnya gameureun ku Korea ku bule. Ya Allah, ku lagi milu prihatin. Ditanya ku salakina anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2. Anu boga anak 3, anu geus boga anak aya nu geus lila cenah rumah tangga nangan teu boga-boga anak. Laleungit coba ieu. Kira-kira beres tahun baru uncul deui. Periksa coba papalangkakanana gua. Coba ngagedean tah teh coba. Masyaallah. Baheula ba urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota kuari maka urang. Ieu kakara kos kieu ada kok tahun berikutnya sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa banu sarrun beki goreng beki cilaka urang mah kuari geus karolot masih kena bisa menikmati ayat-ayat wallahu alam kahareupna zaman anak jeung incu urang masyaallah geus hararese lain lalagaan ieu mah zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki aki geus kaset teu bisa nonton TV. Kabelah dieuna geus make eta naon garek colokan kuari mah TV di bawah geus make 3G geus make BlackBerry kuari geus aya sistem anyar deui wah geus sagala rupa canggih kuari mah geus kadugalan kagorengan di bawah terus setiap saat ka kamar mandi di jalan di mobil dan lain sebagainya malopo ka Gusti Allah. Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isuk pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke di kumaha
Kiai geus balalangkur kabeh kos kitu kabeh. Ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah. Ya sarua kiai jeung lain kiai. Batur geridit nyana leuwih hebat geriditna. Batur nyen proposalna hiji nyana mah 5. Berarti cinta dunia lalu ada sanu ngelempeng-lempeng dengan nasehatan anak incu urang coba. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen, budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isuk kageto pembangunan di perumahan luar biasa. Nu geus teh urang. Deuleu Sumarekon, deuleu BSD. Deuleu perumahan-perumahan gitu. Geus teu menyatu jeung agama. Api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Qur'an ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang dibaca teu pernah. Komo dilaksanakeun mah. Nggak kumaha sekeliling urang ya perumahan lain ulah mun urang ningali motivasinya sangat bagus tapi kandas agama. Pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang. Gak bisa dipercaya di bidang agama. Nah, mana aja pemerintah ge ancul-anculan kos gitu atuh. Pemerintah geus acak-acakan, mui geus acak-acakan. Kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram mui make label halal haram halal geus sabaraha coba. Tapi kok teu dilaksanakeun. Di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso, semacam perusahaan-perusahaan ukosara itu, ieu teh aya campuran-campuran barang haram ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun halal padahal make barang-barang anu haram. Ieu teh geus lain lalagaan di urang. Deuk kumaha juga kaharepna ieu. Ieu carita teori iwati urang muntayang ka Gusti Allah. Gusti, mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti. Dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus, kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia. Amin ya rabbal alamin. Gusti mah maha kawasa. Tapi lamun urang ningali sejarah gara Kangjeng Nabi istimewa, zaman sahabat sangat istimewa, zaman tabi'in istimewa, setelah tabi'in geus mulai rapi. 500 tahun Hijriah bangkit dari zaman Raden Patah. Tidinya teu kebel kurang bisa abad. Di hari can pernah bangkit deui datang ka kuari. 1400 can bangkit deui. Kakarak endeu kamari lamun nyawa sejarah kamari tinggal salengkah deui. Ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkah deui. Runtuh Kristen jeung Yahudi. Tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam, bunuh itu Osama bin Laden, kuari bangkit deui. Encan kamari teh lamun sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, dua manusia eta ngejungkel Kristen, ngejungkel Yahudi. Di urang teh kurang lantaran informasi dari ditu teh dikaburkeun. Teu meunang urang mencintai itu. Teu meunang urang teh terus mengikuti, teu meunang lantaran urang bertekuk lutut ke Amerika. Nah, kuari geus encan, kuari keur bujurna rarame na kuari teh. Urang mah teu paham ieu teh perseteruan antara Palestina jeung Israel, teu paham Syria, teu paham Mesir. Teu paham, nu paham teh ngan teu keur kikituan mah horeng di jerona mah keur main anu dahsyat luar biasa. Mentak geus, urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae. Nyuhunkeun dipuntayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti. Iwa pikir lamun di jerona lain kenakalan agama maknya orok di berondong drat naon salahna. Maknya ibu-ibu di berondong drat naon salahna. Naon kasalahanana? Di Irak maknya atuh perang kos itu ded masyarakat kabeh. Itu agama lantaran boga sejarah. Moal kaluar ti 10 negara sejarah. Sejarah Islam dunia moal kaluar ti 10. 10 begitu diamati teh. 1 Syria, nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad, Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor ke-6 Yordan, nomor ke-7 Yaman, nomor ke-8 itu Palestina, ke-9 Israel, terakhir Mekah dan Madinah, 10 negara. Tiangan coba ge ditafsir-tafsir hanya 10 negara. Orang cerita Kangjeng Nabi Adam di ditu. Cerita Kangjeng Nabi Idris daerah ditu. Cerita Kangjeng Nabi Nuh di ditu. Cerita Kangjeng Nabi Ibrahim di ditu.
Oh, sacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng, aya lain nu kamari. Emang isin ngadenge nabi lahir di Cangkareng. Masya Allah, Masya Allah. Ngaranna teh ya Allah, sepantes jasa. Tuh gini. Ingat ke MJ bisa anda MJ. Orang kanjeng Nabi Muhammad mengenang biasa. Ya Habibi ya Muhammad nikmat. MJ dia mengenang MJ. Coba nu eta. Ya Habibi ya tuginin. Aya beta MJ. Sakitu nama Masya Allah. Nah, mal keluar diri ini sejarah. Urang menyaritakeun kanjeng Nabi Ibrahim Syria berarti Syam. Urang nyaritakeun kanjeng Nabi Nuh Turki berarti. Urang nyaritakeun kanjeng Nabi Ayub Baghdad berarti. Urang nyaritakeun kanjeng Nabi kitu Yunus Nenawi sarua Baghdad. Kuburan-kuburanna masih aya kene. Aya kene nu mantak kuari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe ziarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki, ka ditu ka Yordan. Incar kuburan-kuburan para sahabat. Masya Allah moal kaluar di negara eta. Nyaritakeun urang berbagai tafsir, nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh eta caah di mana, gunung Judina di mana. Geus araraya kabeh di negara itu kabeh turun. Urang mah kadi zaman hari teh encan aya. Encan haji kupa encan aya. Encan aya pasir gadung encan aya. Anyar sama kos itu. Tetapi lamun kurang diamati Indonesia nu anyar. Tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga tapi kuari termasuk negara terbesar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu pohara. Indonesia teh pohara Islam na pang loba-lobaan. Cuman kuari mengukur kualitas Masya Allah. Yang tetep baik orang mamun tayang jaya baheula pejuangna para wali Allah janyana mah panteu maot. Sementak begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang darah. Menang saha eta mun lain menang Allah mah bisa. Wah bae zarara, penting mah zarah bae salat gitu. Timbal pagede-gede, oh masalah. Ya Allah, ya Rabbi, leilah lalakon dakwahna Kangjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah ketika itu teu beres. Ini kegeus datang deui rapihan manusia sangkan ulah ka neraka. Itulah konsep dakwah teh. Bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus. Ieu menang, ieu henteu bejakeun. Ieu wajib, ieu sunat bejakeun. Ieu makruh, ieu mubah bejakeun. Ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat. Pemerintah urang mudah-mudahan dibere teger, dibere lurus jeung adil. Para kiai ge mudah-mudahan dibere kararuat ku Gusti Allah sehingga bumi pertiwi Indonesia makmur, kuat agamana, kuat negara jeung bangsana sehingga urang kabehan ada dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.